Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan nikmat iman sinareng Islam ka urang sadaya. Teu hilap sholawat sareng salam mugia dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh ka urang salaku umatna. Dina waktos ieu abdi Adi Yupita bade nyanggakeun biantara perkawis diajar di bumi. Diajar mangrupikeun salah sahiji kagiatan kangge ningkatkeun kanyahoan sareng katarampilan wah di sakola atanapi di masyarakat. Kusabab ayana wabah anu nimpa ka alurang sadayana, kagiatan diajar anu awalna di sakola ayeuna dirobih janten diajarna di bumi. Diajar di bumi aya ngeunahna aya henteuna. Ngeunahna nyaeta urang tiasa ngerjakeun tugas anu dipasihan ku Bapak Ibu guru sabari nyantai, tiasa oge sabari tuang, tiasa oge sabari gogoleran sareng sajabana. Anu teu ngeunahna nyaeta murid kedah ngerjakeun sareng nalungtik materina sorangan, tiasa wae naros ka guruna anu bersangkutan, tapi henteu efektif sacara biasana diajar di sakola. Ukituna urang kedah ngajaga kasehatan diri sorangan. Pamisanes alurang saha deui. Mugia wabah anu nimpa ka alurang sadayana enggal-enggal teu aya. Teras alurang tiasa sakola sapertos biasana deui. Rupina cariosan simkuring dicekapkeun dugi ka dieu sanaos pondok. Mugia aya mangfaatna. Buah kalapa di paruda, aya budak meser santen. Bilih aya kalepatan, kuring menta dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.